Ah, barang minggu di ditu. 3 minggu. 3 minggu. Lila-lila teh atuh. Tuh nya ai kamari sakedeung teuing diomong. Ayeuna lila teuing atuh. nyakeun bae sabulan ninggalkeun urang. Ngemer ada gedean ke gajina beunanganana. Nya heula memang duitnya. Ki urang mau ditinggalan naik mangkat. Apaan kamari geus? Ngeusep atuh sayang kan pake mayaran ecrokan. Iya estetik DJ keur bekel di jalan panho. Jeung urang we maju we ke arah hese we di jalan urang kan teu boga duit. Si Neng kan aya mah geus beuki jajan tuh kamari ge aya kene estetik DJ meureun nya ge gampang. Estetik DJ cuman sabarade sih. Emang 150 deui mah mahi ka naon mal mahi ka 3 minggu. Mahi eta geng ke geus gajian kiriman sih ya. Heeh kiriman di kalau nama kiriman lamun geus beak duit eta nya. Panek jeung sasi mangkatna. Nya jeung kamari deui lah. Jeung kamari deui. Pan kamari geus ka dieu datang abejaan. Kade di gawe nya. Bener gawe teh ya dari boga anak. Mana ge kade di imah deui lah. Mau macam-macam mah. Hah? Biar aku boga salaki macam-macam. Kade boga CCTV kieu ge. Ngomong naon kasiem? Ngomong naon? Di bejaan geus ulah sok ikut campur urusan urang. Kagara mah odah ye hirup urang teh serba salah jadi teu tenang. Arek ulin ka dieu salah, ka ditu salah. Mantak jadi jelema ulah sok jahat, Bela. Nyalain jahat urang mah nyalindungan ka salaki ame asup surga. Oh gitu. Ya, untuk gitu carana. Untuk gitu carana. Nyilakakeun batur gitu mah. Nyilakakeun batur lah urang mah nyimbutan salaki. Yo pamajikan anu bager ka salaki make asup surga emang si iem tak ka neraka. Ngalawan wae ka lalakina kasih amat, salakina sakitu teh salakina usaha. Ulah sok itu ari sama-sama jahat mah. Lebih jahat. Mau dage jahat ngancem wae. Jahatna kumaha aing? Jahatna kumaha? Hayo ikut campur wae. Jahatna kumaha aing? Aing teh sieun aing makasih ya diajeng balik aing. Urang ge jahat. Mau da teh yang duit ti urang. Astagfirullah, aing mah loba duit Bela, aing mah teu usah ge aya wae duit. Nya aya wae duit teh anu nyimpang wae unggal peuting. Ieu mah oda mah geus koloti ngampihan wae salaki batur. Dijaga temu. Ya lain dijaga urang mah nyaho, cek si iem nu ngomong. Ini ngampihan wae lalaki lebok tajam tapi teuing. Amel kamari urang aya nu ieu sih naon si em aya mere pikuliu kuli naon ye kuli ngajublag kuli ngeukepan coba ge ih saposi inang sih nya aya we tapi urang embung sieun kumaha daek da eta kan agar beceklik ye nya emang sih kan yang duit teh hese nya emberan kumaha tiba ngeukepan sajam 2 jam nya saposi inang sih ye aya tetangga belah ditu ih kade kanyawan deh tapi geus tuir kajen tuir oge nu penting mah dutrek emang anu tuir masuk loba dutrek emberan daripada barongan DM tapi tuir tapi kira-kira dicokot ulah sih cek mana cokot mal Hamidun iye disuntik KB 7 tahunan emang aya kitu aya tapi ge hayang Eko ge hayang. Ih, moal aya nu sudieun kan urang mah awewe maneh mah setengah-setengah. Kan Eko boga mebel. Mebel naon? Kulinda. Urang ngarujakeun nya. Kira-kira ngarujak naon nya nu ngeunah nya? Harujak ieu berenuk Mulai di umur we atuh nu sekali jadi teh. Tapi umur teh geus sok ngalayu wae. Geus sih emang naoge. Apal teh si lotek naoge kos kitu teh. Nya beueuy. Heeh. Neangan tempat nu ieu yuk. Aya di ditu bakal ditu. Di ditu ye tuh. Yuk. Bulu banget aing mah da. Namun lain kolot mah ku aing dicangke mah sungut na peda we kolot. Nya lain ikut campur we urusan aing. Nyaho aing teh ye ka dieu teh teu tenang gara-gara saha manehna, teu anakna, teu indungna, teu sarwana. Bulu aing da kesel banget. Coba lamun heueuh cenah mah odah eta ngabejakeun moal salah Bu Haji teu lila ge ngadag-daga aing peda we teh can bebeja moal waniun ieu bebeja manehna ge sieunun ku urang kudu kumaha deui aing nyegah mah odahnya aing mah tapi aing teu tenang kieu wae mah hirup aing meni asa boga dosa Bu Haji hampura atuh Bu Haji urang sieun digeuleuhan ku Bu Haji ke lamun ngecrok duit kumaha moal anu mere nya
Bismillah. Rek mangkat deui ah. Mudah-mudahan we sing lancar, sing aya hasilna ieu mah. Amin ya Allah. Meni hayang ulin ge meni hese banget. Ka dieu sieun ka ditu sieun ungtungna mah aing dibejakeun henteu ungtungna mah kumaha da eta sungutna kolot-kolot ge. Sapin teh ka mana sia? Diganteng we jelema. Dahu aing teu meureun bayangan. Arek mangkat deui adi tu. Usaha wae ge sia mah moal mantak beunghar ieu. Haju we sia masuk kanan. Kos kelong wewe mah. Pulang borok ka dulur mah nyemangatan. Aing mah geuleuh we ka mitoha sia ikut campur urusan aing. Nanggus kuna atuh tibang mitoha. Poda kan mitoha sia. Kene iki pae sorangan. Bener ya mah dia. Aing geuleuh banget ka mitoha sia teh ngarang ngomong mah. Kamu tau wewe sia mah. Yang aing mangkateuh tinggalin manten. Didoakan sukses kade ulah pok aing milik rezeki teh. Tadi aing mau apa sieum. Jauh teuing tua bangka kos itu di HP-keun amit amit teuing ge. Nyari awewe ya Allah teuing meni kabita wae kanu pake teh. Tebet sugan teu balanja teh encan ke kedeung deui. Sapatu. Tas. Mangga kabita wae ari geus nempuan HP mah. Kumahanya supaya cagernya boga penyakit online wae teh belanja wae online ya kumaha da geus pangabeuki awewe mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Iis? Baju sorangan. Iya, kabita wae. Terus sia mah boga modal sakola oge ngarkos ieu wae. Modal jeung sakola jeung sama lieur tapi jeung iman teu lieur. Eta coba bara 100.000 Is. Buaja encan kedeung tas. Urang keur mesen. Sia mah kayak kaboler deui jeung ngiriman si Napisa. Nyao buaji puguh tapi tengah bisa nih. Sarua tadi dua siki karakter repi. Sarua meli gamisnya, meli sendal jangkung, aing rek pake sendal jangkung Is. Ada yang ke dijalikeun deui. Nyaula tuh pejohan kamari. Heeh. Kan aing hayang gaya seutik. Enang geus cager mendingan cager ieu tah belah dieu tah. Alhamdulillah Bu Haji. Heeh. Kagu udah kamari ka bisa mo. Aku si Inang sih ah. Kuat barodas kabeh beungeutna. Nu kagu deui mah kamari Mang Epon ye. Kunaon sih? Tarik tambang ti jengkang. Kagu banget. Urang miluan eta juara hiji da. Lo mana ye? Lari dari kenyataan. Eta mah di lomba ke juga. Kemarin ngilu lomba ye. Lomba mancing emosi Biati. Biati sampai darah tinggi. Aku kan urang kan miluan ieu nya, miluan naon sih ngaranna teh balap lompatnya. Urang hoyo-hoyo sih udah ngores ya masa baper ah. Banget sih ame. Budak orang mending ngajajarnya. Nah atuh di lembur batur nya budak orang teh mending kuat gararan teh. Di lembur ekeum mah budak orang mah kararucel kuat barulu. Coba baruduk tara mandi ciga nama ekeum mah di lembur batur. Kita kurang resep sih di acara-acara kos kita di lembur batur. Emberan ekeum ge mending ngabelaan make sapeda nah atuh di lembur dieu mah sok tara aya acaranya emberan di lembur ieu mah sepintas banget. Nah kitu sih apa sarangan meureun dutrek. Kudu aya we dutrek emberan. Acara kos kudu mentaan di masyarakat. Emberan. Sok kali menta oge teh mah ye lain menta ngarampok. Nya dipatok. Emberan dipatok we 200.000. Embung lah urang. Perlombaan kos kitu. Maju ge di lembur ieu. Emberan mau maju-maju ye. Kos kitu wae. Eko hayang buru-buru 17 Agustus tahun hareup. Nya lihat kene atuh ame. Kakari kamarinya ye. Tapi di lembur hiji deui mah sampai ke minggu hareupnya. Emberan. Pertemuan minggu deui pina. Aya lomba makan ketupat. Enak sih kana nya. Enak banget ye. Jadi mah lomba cuman lomba tarik tambang, eta ge balap karung, balap karung. Jadi cuma aya lomba ngagundulan budak ye. Emberan. Resep sih ya. Mencerikan nini. Kuduna nyabokan salaki batur ye. Emberan. Kuduna mah ada orang cencerikan. Ayo orang cencerikan. Nih eta mah teh dicencerikan ge cirik wae. Dia cai mata ye emberan. Soal kan hidupna teh lomba kuperi. Terus aya lomba ieu balap gentong. Kumaha? Cik Bu Haji menang ye. Bu Haji. Oh gede-gede emberan. Kagugu
Pokoknya rame banget. Balap nyukuran budak. Bu Haji, naon? Kemarin ngidar henteu miluan 17-an. Ngidar di dosa rame siais. Ayah bapak-bapak marahin poli, marahin bola, marah ke dasar. Mesti lucu amat nya. Mani sareksi deh handi tarambahan eta make BH di luar. Gila lucu ayah hadiah. Nah, iyalah ngadanya mah cenah. Sa grup nate 250 juara pertama teh. Lumayan ya Bu Haji ngaramekeun. Nah di lembur urang mah kahayang kadaek atuh. Aing mun aya hiji deui we nu ngadukung diayakeun na nya aing hungkul mah teu sanggup. Bu Haji atuh Bu Haji. Engke urang neangan deui sugan ke tahun hareup we urang rencanakeun sugan paranjang umur, aya rezekina sarehat. Jeung papatungan oge nya gitu. Ulah ieu mah unggal tahun teh sepi we di lembur urang. Heeh, ke urang ieu urang gerakeun ah. Ya heueuh atuh Bu Haji tah. Anu loba duitna. Anu loba duitna sorangan nya manya abung urang Keun atuh Bu Haji, hitung-hitung ngaramekeun. Heeh, siap ke tahun hareup lah insyaallah. Si Asep kitu lagi gajina gede ieu Bu Haji. Heeh, ke menta kasih Asep we sugannya sawarehna mah. Henteu anu digarawe PT, anu di luar negeri pentana rada galedean gitu. Orang milu di tetangga sabelah tuh lomba nakol kendi Bu Haji menikah gugu teh urang mah jebalalin tuh cieun katakol doang. Jauh-jauh dengan pindang. Oh, tukang pindang. Teu dagang gitunya. Mau dah ngebat pindang kinaren apa kanaren sih? Nah, pokoknya aing. Kasih sia hareupeun aing lah. Harara yang aing. Sia ngomongna sia ka indung sia. Ya aing dilaporkeun lah. Kalau ikut campur urusan aing sia bagong. Kau yang bejakeun sa ka Bu Haji. Bejakeun soge ku sia bejakeun aing mah teu sieun ieu kitu nage geus dibejakeun ka indung sia. Di penjara, saya di penjara di soge penjara emang bisa ngababarikeun penjara hese. Baring saya bukti. Sia tah nu ngalawan ka salaki ku aing dipenjarakeun. Sanajan Bu Haji teu boga CCTV tapi kan aya buktina. Oh, iya dengekeun ieu ka salaki sia ulah sok doraka wae. Non urusana eta mah hukumna. Hukumna sungutna teh cowok sarua. Hukumna doraka ka salaki. Aku pernah melanggar hukum menyanyi. Jadi si mana? Aing tes dengan pindah pokoknya mah harus dilaporkeun ka Bu Haji. So, kayaknya teh sieun ieu. Siap-siap ya. Dengekeun teu kudu dilaporkeun ku indung sia geus tadi ngomong. Indung sia tawara teh sungut tah kolot-kolot we. Sia kudu diwara mah kunaon sia nyerahkeun Bu Haji. Urusan aing. Ya aing mah nyari ya dengekeun. Cerita. Emang sia jawab Bu Haji. Ya, soal polisi di ka eta. Di hadapan imahna. Sia, indung sia kan teu kolesetna tah. Di penjara lagi anu nomor 3. Ya dengekeun nya. Aing mah nyalindungan salaki aing. Emang sia boga salaki itu disalindungan. Sakit itu salaki sia usaha. Udah enggak salaki tukang sihir, tukang hipnotis. Daripada sia boga salaki dempak ke warang sono. Dempak geus ka aing mah kamari gajina 1,5 juta. 1,5 juta sia 7 juta acan mun bedegong sungut. 7 juta mah gede teuing teh. Ya teh teu kabangetan ieu sia mah mantak si Ahmad usaha wae ka mana ge moal mantak sukses ya sia mah moal mentak beunghar sia mah. Bodoh aku matak sia ini sia mah geus aya catatanana cek Allah oge sia mah balangsak wae. Catatan si boy kali ah. Geus aing rek bebeja ka Bu Haji. Pokona aing bebeja siap-siap di penjaranya, siap-siap di penjara tah. Sungut nate. Tapi si Aisyah dibejakeun. Ye, loba kutuan ih. Amel orang galau sih Amel. Galau kenapa si Inang sih emang galau wae ah. Kos ekeunya teu boga dutrek eke mah selalu ceria Atuh kasih Rahmat mana apa tuh si Rahmat? Oh si Rahmat anu sukuna pedog. Piraku lain nu Nu mana sih? Rahmat teh anu pedog, anu kuntring, anu jeding. Anu kuntring apa tuh sih? Ya ampun, ye mah Memanjut awewe coba kuman resep dah ke budak eta kentina kelincang. Ah sia mah kadinya wae. Emberan ye. Urang teu ngarah kadinya. Urang mah ngarah kebaikan manehna. Kemana ingat kasih Anton ya? Si Anton nu mana teh ya? Mana juga di proyek. Oh, jangkung leting. Kentina gendong pasti. Mana? Tahu lah kadinya we atuh Amel. Masuk ka bayangkeun lekong teh di lu kentongna Urang mah dinu kebaikanana. Enggak, dinu kebaikanana mah nu bararai kabeh oge busuk hatena brandi majalita. Atuh Amel teu sakabehna jelema kitu. Mah dilihatnya dari brandi lekong majalita.
dilihatna dari kebaikan Nana atau Ting-ting kumaha. manehna bager teh ka urang, manehna perhatian ka urang. Ya mah nya lamun mehna gedong mah dipertahankan, diperjuangkan ye. Senajan beungeut narangsak oge kitu. Nyarangsak mah juri kali ah. Apal teh Mang Towi? Apa? Tah, pas gitu. Tapi kantina gedong cigana ye. Plewong-plewong. Ih, tintring. Aduh, maneh mah ngacapru wae ka dinya wae ngomong teh. Aya tuh si kutuna. Aku tuna age paku 7. Maneh gabut banget sih di lembur ieu. Maneh sepintas banget di batur mah ya organ naon. Udah 17 Agustus di mah tinta adegan ya Urang pindah yuk Pindah ke planet Mas Juga di planet mah loba lalaki ye. Nyawa tuh. Maneh teh aya nu kos kitu teh nu helm negara DT di ditu mah. Nya daek nu helm eta nu handap galede mah. Pokoknya aku dibijakeun ka Bu Haji. Tuman jelema kos kitu mah. Naon sia nuturkeun we cenah dibijakeun ka Bu Haji. Nya kumaha aing we ieu jalan emang jalan sia, jalan pamarentah. Kasihan deh lah, takut dia. Dibilangin sama Haji. Dasar aku ngaku ibu sosialita, tas disoret padahal mau duitan. Iya 150. Ya, jangan aya nama kudu loba duit, ulah gaya doang. Siapa gaya we tas dibawa duit mah uang coba tuduhkeun ka aing. Kepoke diinjem dia kumana. Duitan gayana Bu Haji mah watas. Le Bu Haji mah ye nagihan duit. Cuman aing can datang di TikTok kacamata nanti di dieu tah. Kira mus datang ka tenda di dieu. Mantes mana sia kos kelong oge. Hayang mais onco meneh asa ngareui banget. Abong ieu teh boga deui nya erek saha anu nyarean. Tadi menang di Mang itu tuh Mang Enda. Daun lagi mah digaroreng banget. Aya nu alus bisi ngomelan kuno bogana. Naon sih nya? Sanu ngabaledog ieu nya. Astagfirullah. Ampun, ulah saganggu-gangguna atuh nu boga dieu. Numpang. Berhasil. Maknya kunti, cinta kunti. Kira-kira dosa ente sih kita. Kita kan gak nyolong ya. Kagum. Ayo, hai. Kunti cinta kunti. Sieun dibejakeun ka Bu Haji. Sieun dibejakeun ka Bu Haji. Bebeja tuh yem. Sieun. Ya dengekeun lamun aing boga duit teh ku aing dibere sia. Ya, lamun aing moal laporan ka Bu Haji aya syaratna. Naon? Sakudu mere duit ka aing 350. Nya ulah 350 tuh teh dang aing bobogot 350, 50 ge aing eueuh. Embung aing pokona DP heula bara duit teh buru. Ya eueuh ayeuna mah teh boga duit. Engke atuh. Nya pokona mah. Mun balik si Ahmad ge we Pokona ku kasih Ahmad, pokona poe Senin kudu duit 350.000 mun henteu kelar hidup lo di penjara. Eta indung sia boga simpenan teh enak pinjem ka indung sia. Asa hidang ini ka indung aing ka batur itu ka bantu. Ya pinjem ka saat teh dah. Boloon. Ya mah tuh jem tong bebeja ke ku aing bayar sia 350 kan 50.000 na heula ku aing bayar. Embung. Yang geus ku aing dibere ieu nya. Berarti sia isukan mayar 150 heula. 50 150 ambung Ayo masalah itu tuh si Batak. Aing ka jual beas, aya tuh beas aing menang pamer-pamer itu. Pamer geus morolok mere beas di itu teh. Asa kitu ga aing mere ka sia. Aing pokona 150 aing pusing ya. Ya oke 50 heula. Soal macam-macam soal di penjara sia pasti dibere sambal goreng. Heula aing mikiran. Aing buka tabungan di Haji Radi. Tabungan teh tabungan material. Aing sih hidang tuh sih. Bela. Lalu aing beli semen. Semen sih semen teh mayarnya. Apa sih bawa kadinya ka Haji eta? Boga pamajikan teh dang. Jami. Ari teh di mana sih? Tas di warung ayu, tapi warungan can muka. Wayaki mah can muka. Piraku tutup meurna. Nya keur kemana meureun jiga nama? Ada biasa nama muka, tapi tadi orang amprok jeung Ma Oda. Jahar banget sih ya. Oh nyaya duit nage ti bangsa kitu barina ge di batur marurah abadi Dinda tuh
Ayo tuh Mel, kasah deui Mel mun ka maneh Mel. Kita boga dutrek Ah, sama mun koket banget cuma aing minjem 50 ge ye dengekeun ieu ke sia susah mah ka aing nen kasah saya. Ya kemana cek kasih ayu ye. Kasih ayu asa jeung si ayu sarwana ye boga milik mah ulah sok koret Aduh, jate. dia mah geuningan jahara banget. Jahara. Kabikesi.